Allah, hirup kieu bae susah bae ampun deh kah. Segala bantuan naon ti balai desa Tilok menang, bansos naon ge. Tilok bae tak kebagian bansos dong batur. Anehnya jelema boga sawah loba pakaiannya di mana-mana tapi menang bantuan BLT, PKH jeung bansos nu lainna. Tuh atuh teu aneh ngaranna ge di Indonesia. Nu merenangkan dulu lurah kabeh. Mamangna, bibina, atunya kader itu bae. Sama orang nu madarat bener-bener nyaan tebogana ating Tilok menang. Parahnya harusna kan bantuan-bantuan nu kitu eta dibalikin ke jelema anu bener-bener miskin. Ya begitulah. Aya menjadi lurah anak dong gitu mah. Hah? Ayah jadi lurah? Wah, atuh moal ayah mah. Sombong amat. Mau dibikin kagok. Mereka pakai nyawar LC kuain. Kabeh beakeun. Sebut gede duitna. Macan dosana ge gede deui sarua. Naon yang mah? Ngomong sekali di nyaran. Aduh, lain nyawer mah. Nek hari lamun aya jadi lurah mah ayah mah rek ngadekeun jalan, rek merejakat ka maji. Moal pakai nyawer moal. Tapi sahan jadi lurah mustahil.